Haji Iskandar seni pangwari umurang eling bibitang tang tumang kamalinaan cep heriko sasi aku sok make aturan sagala Kang Iskandar rejeng gerang alah mudi payung nuwaji didamadama tipi mama tipu pusti tipi mama cep erwi tipi mama cep andri cep manyu cep nandi cep manis nukaduh jangan kasaluyuan sapapait ning Mas Yuni anu bagel dasama pulang panutama saya budi kasa sama neng Mas Yuni karena papastan narima tawis jami balat pamer tawayang golek
inggih punika buka pangrap Kadya Purwa iya sinenggi Purwamendra iya Mendra Hawinulan iya sesoro tinggan tining pamutus iya ing cerita tedak saking punipun dados tandaning carita ya kukung gebang siwalan tung denayu kang kadenayu ayo Dunga anak cukup gayu pada tetes tumaretes ingkang tinaretesanana astagangga wiratanu kalawan patra Cimuncangna kabanyar sari bajuang ayu saminya hiji pangambutna jang dede astatangan gangga banyu wirawong linawih tanu mangasi patra hartos nakalam kung talagung mulane aksara Jawi sawidak perkawis binun celekang tigang dasa ye ekalawan dasa eka hartos nipun sawiji dasa 10 inggih pagelaran pawayangan pokana prapujang yasanipun para wali salapan kasapuluh tunggal wali kang luhur ilmu Jemara Panalar ya sugi hingku pangar Wayang teh
Purwa Mendra Winulan sastra kang tinuwara alon panjang ing awuwuh sinenggihipun dados Purwatara Purwa hartosna wiwitan Tara hartosna cerita tekirang sareng telangkung gesan nyaritakeun laku lampahan manusia anu digamarakeun dina siloka wayang tekirang sareng telangkung ngagamarakeun kalakuan salah sareng ngagamarakeun kalakuan bener ngagamarkeun kahadean sareng ngagamarkeun kagorengan ngagamarkeun keadilan sareng kamurkaan ngagamarkeun perjalanan laknat sareng rahmat lintang ti manusia anu sanggup nyepeng deleg aturan pangeran pikeun nemongkeun kakawasaan sareng kaagungan anak mantena manusia digelarkeun ka alam dunya makhluk anu pang diunggulkeun makhluk anu mulia mulyana manusia disampurnakeun budi pamilih akar rasa sareng perasaan iya saunira kangatan anak panjang sinenggih sinenggihing sabda uning sinenggihing sabda uning sauniratan ana panjang sinenggih ya sabda ning wis mampan ulun layu kaya teki wala bakti kang dening asih ya den
Eya kang asing aja ketara ingkang ketara kuya pertapaan ajal kang linawih ya denera kang linawih wis mamba kuya linuhung ajaras patinera ya linuhi kulinuhung kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa pangarti ku pangarti Ladiagonera samia pada pinara ya gentur tinutur mangun catur gentrak kang dadi bubuka cinarita salebeting di padepokan gada mendana sang panita linuhung anu janten panyaluuhan sagarana pamuntangan pasirna pamerdih ati sadayana masyarakat anu caket nyenerakeun nasibna ka ieu sepuh begawan kapicemawan sok sanaos wujudna beruh awakna bangsawan nara dirina bangsa raksasi atanapi bangsa keti namun jiwana jika manusia malulu teu aya gantara kakaitan estuning bersih kalayan dirina sasampiran dina akuanana awak sasampayan nyenerkeun kana rahmat pitulung anu kagungan salawasna terlepas tina ulikan ilmu agama sareng dari gama margi gaib anu pangluhur-luhurna istilahna rijalul gaib lintang ti aturan manusia sanajan manusia luhur ku ilmu jemara panalar sugih ku pangarti tohaga ku pangabisa atos bejana kulit lubuh labah harta bana brodi panto budi juru ngalayah di tengah imah lencir leit loba duit di mana ngalangar aturan hukum pangeran yakin ilmuna moal mangfaat hartana bakal memperbudak dirina bakal dijajah jiwana sapengkereun ingkang putri ieu Dewi Jambawati geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucut tayanun ruban boten kakantun
ingkang putra murid Raden Narayana anu neme dongkap ti padepokan Putrayana Gopa. Hiji nonoman anu haus ku ilmu parantos kaancikan dirina ku ingkang gurunya tanah panita Padmanaba. Dirina parantos masagi kalayan parantos nyepeng senjata sakra udaksana. Kalayan teka kantun ajian Triwikrama parantos ngurunga baju miraga sukma. Nujanten guruna panita Padmanaba parantos ngabaju miraga sukma. Istilahna krisma nying warangka aya dina dirina Raden Narayana suwiji nonoman anu masagi ku pangarti. boten antawis sami dangu-dangu ngandika pengandikanipun leuleih keudeuh atra pertela sungkan palibawa ngandika Ieu. Hampura bana tampolong teh geulis. Hidup murid kula Narayana anu masih keneh nonoman bageun cobi kapayun salikna satata sareng kaula. Walanu teka pinodamel Rama Guru teka pinodamel putra panjenengan nampi dateng pembagi Rama Guru. Atuh nyung sumanga langkung ti payun kapihatur nyangakeun semah pangabaktos semah putra panjenengan ayeuna dampal sampean Rama Guru. Nuhun bage. Puja stuti hidup diterima kedua leungeun ken sakatuh simpun puluh ati. Dicangcang sapucuking rema pundehi mastaka kapayun salikna sekap di dieu kaulangi. Atuh salajengna ti eta hapunten boh bilih putra panjenengan kirang tata titik duruga panata cerogog tebih tina kasopanan. Mugi ageng cukup lumur jemara hapunten anu kasuhun. Hari budak soleh. Kayung-yun bager. Sawadina saling hampura dina masalah kasalahan. Salira langkung ti utami dina perkawis DP hanap asor dina urusan sopan santun teu aya kuciwa saeutik oge. Dosa hidup gede jeung leutik sawadina saling hampura. Sabab manusia moal panggih jeung rahmat pitulung pangeran lamun siga upama meditkeun dina urusan hampura. Duh timalan. Atuh sabalikna da kaula oge sok sanajan wujud beruk awak wanara ku kayeng mah kaula ngulik bab kamanusiaan teu burung we memper-memper jiga manusia
sabab pangeran mandangna ka manusia lain ku alusna rupa lain ku luhurna pangkat lain ku lobana harta tapi pangeran mandangna ka manusia gumantung kana kebersihan hatena kangaran-ngaran makhluknya sarua we kaula ge hampura bisi aya salah gede jeung leutik dawuh timalan sami-sami tuding poho anak kaula Jambawati yap kapayun calikna duka kumaha ieu budak teh lamun aya narayana sok rada semu era ieu budak teh kapayun calikna geulis teu kapino damel Rama Dewaji Putri Jamawati langkung ti payun kapihatur nyangakeun semah pangabaktus kuhunyuk pangkon Rama Dewaji nuhun geulis paingan loba nu hayang ka hidep cacakan ngadenge sorana halimpul gitu nuhun bageur kemang hate mustika di pawenangan ditampi aturan katamu anu namanya sumping kapihatur nyangakeun semah pangabaktos nuhun aturebu nuhun geulis beda leretna beda kiceupna heukeun bae da kaula ge ngora heula sugan we jeung sugan atuh bete kapalang nyaah sugan we sabiruyungan teu kapino damel hunyung sumanga aya pikersa naon tansah diajeng-ajengna mangga ngantos siang kelayan wengina bujeng hingga kapunut tanah kapikiran narapati kasangakeun dateng ka prayogian Rama ke dagoan nyalase bage cing tenang cing reug-reug biasakeun nya da biasana dua insan anu aya rasaan mah sok rumpang reumpeng keun bae da kaula ge ngora heula atuh sok salah tingkah eta teh apaleun jigana mah aduh kuningaeun atuh ari saperkara kaula deuk marinkeun rasa ka sono kaduana teh eta urang pada saling hampura dina masalah kasalahan sabab cekolot mah pangampura mangrupakeun hiji jimat anu pangampuh-ampuhna pikeun mersihan hate leres pangandika kaduana teh eta kaula teh seja namprakeun leungeun kenca jeung katuhu syariatna pasrah sumrah kandat kersana anu kagungan hakekina nyukurkeun kana murah asihna Gusti sabab kaula geus rumasa sok sanajan teu niat gelar ka alam dunya tapi kuno kagungan geus diamparkeun sagala rupa kabutuhan manusia leres pangandika boh hartana boh rizkina boh ilmuna manusia keur di mana wae ayana manusia keur kumaha bae tetep renggenek manusia dibulen ku mang pirang-pirang kenikmatan pangeran leres pangandika mata kacida bodona lamun manusia nunggang nongong kana parentahan pangeran nya komo hidup hiji kesatria anu panjang keneh amahanana panjang wawasana kalayan panjang keneh lengkahna nu bakal digarap kade
cing ati-ati manusia diwajibkeun ti mimiti tina aisan nepikeun kaliang lahat manusia diwajibkeun neangan ilmu leres pangandika matak amang ngarasa reueus nempo hidup anu salawasna haus ku ilmu saban wiku cinugduh saban panita aya saban resingan cipta ieu hiji contoh generasi muda anu haus ku ilmu pikeun ngemban amanah penderitaan rahayat sabab yakin isuk jaganing geto hidup teh bakal jadi pangagung negara leres pangandika Tayeuna sarengsena hidup maburon di padepokan Utrayana Gopa anjeun geus cacap ayeuna nyacapkeun ngasahkeun di kaula leres pangandika mugi luntur kolbu cemar manah keur saha deui kaula teh asa ka anak pribadi ka hidup teh hapunten parantos kumawan tur teu nanaon lamun teu salah kaula teh anu acan dibikeun ka hidup teh hiji mustika atawa hiji jimat anu bisa maca kejadian anu bakal datang nyatana gambar lopian ogan sengkala tah ieu anu can dipasrahkeun ku kaula ka anjeun teh piraku dipasrahkeun ka anak kaula anu awewe mah nya ngan bisi isuk jaganing geto kaula dikeresakeun pondok umur mihapewe ieu pun anak Dewi Jambawati pek deuk di aku dulur pek deuk di aku adi pek deuk di aku lanceuk pek ku hidup ature punuhun laksa ketika bingahan tina kapercantenan salira gelis Jambawati kaula nun kula kumaha lamun di aku dulurku Narayana kumaha asa teu ngepas kana hate asa teu ngepas kana hate alim kaula mah di aku dulur wungkul kumaha lamun di aku adi komo disebut adi mah teu dititah-titah kumaha lamun di aku lanceuk komo eta mah kaula teh sanes nampik pangasih tapi aya keneh sajabina ti eta dak kaula teh parantos gede dewasa parantos gede geus tus gadis kaula teh hari eta saban poe sok SMS-an sok BBM-an jeung saha sok katempo ku kaula sareng kabogoh anu teu acan janten jeung saha sareng kabogoh anu teu acan janten kaula teh teu acan ditemak hate kaula teh saha aya eta mah rahasia kaula aduh sieun balakawe eta kira-kirana lalakina kasep aban teh nya puguh matak nyai bogoh oge kasep lir dewa lumungsul ti kahyangan jeung saha pangna di satengahing margi Raden Aladara sareng Raden Narayana mang bulan-bulan tepat tepang Pak Amprok Jonghok atuh bingahna sakalangkung dangu-dangu ngadika Andi Akang Narayana kumaha cager ibaring pangesto ieu nun sawalerna srira Akang oge cager sabieu
nyangakeun semapang ngabaktus ku hunyuk pangkontra ka Prabu kasangakeun diterima ku kali nuhun nuhun geus nepi ka mana pangartinya aya be kanggo bekel meupeskeun huluna si Kangsa dina waktu sayeuna iya surua kali nuhun geus teu sabar akang aya geraga kisik si Kangsa Dewa aya serenting bening ti angin kolebat bening kilat dina waktu ayeuna si Kangsa Dewa keur ngayahkeun aben jago saur saha aya beja nu tobos sacari akang ieu oh kitu anu ditanonkeunana mahkota kerajaan haluh ini deui ieu ngayahkeun saemara perang kodongan eueuh dipikeun mancing urang duaan tupi maksana numutkeun uga numutkeun ilapat cek dukuna si Kangsa Dewa da kitu ye pagawean si Kangsa Dewa mah pagaweanna teu lepas ti jauh tina dukun ye oh kitu teu oleh tatanya senah anu bakal ngancurkeun anu bakal ngarug-rugeun dinasti kerajaan Kangsa Dewa teh lintang ti urang duaan nyatana kemar salasih antara Kakasana jeung Alatara kitu nih ieu teh keur mancing urang duaan sangkan datang ka eta negara teu kapino damel malahan ayeuna geus disebarkeun curug panalung ti kaopat marhab kidul kaler kulon jeung wetan saban kampung diasuh saban kota diasrak pikeun neangan urang duaan dina waktu ayeuna oh gitu ayeuna urang gede geus dewasa eukeun komo ayeuna urang handeut keneh urang duaan handeut keneh dina ngambah pangarti ilmu panemu jampe pamake kitu ieu lo boleh kita teh sadika hayu atuh urang pana-pana lumapah iya akan geus teu sabar hayang kira meupeskeun huluna si Kangsa Dewa dina waktu ayeuna sahami pana-pana lumapah tuturkeun akang ieu Kangsa Dewa Kangsa Dewa geura samat inung nganung bapa nu ieu moal saha nu bisa meupeskeun sirah awak maneh lintang ti kaula narayana Kangsa Dewa kalau mampah diserangan ku kasumangetan jiwa anu pasti gentos ingkang kawin urus sitengkali saja jalan ieu Raden Kakasana sareng Raden Narayana seueur anu dicaturkeun namun di perjalanan kasrano rentang-rentang katingali aya romongan genawa Narayana kumaha tempoy di lebah di jigana pasukan ti Mantura dia oh ngaleut ngeungkeun ngabana leut kitu bangsa Denawa ieu yakin intel ti Madura ieu urang pada sabeungeun ieu paehan jarene lo boleh kita teh sadika hitung-hitung macak ilmu ieu lo boleh kita teh sadika
Hey 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 Naon seserian? Kamangi ka bunga. Selamat malam. Malam Good night everybody. ya sama-sama. Dulur-dulur penggemar sareng pecinta seni suna wayang goplek. Wayang golek. Heh? Wayang golek. Golek. Naon seserian? Elah asa teu beungetan aing. Nah, Ditonton ku ahli seni unggul, seniman unggul, dalang jago. kudalang jago unggul, kudalang jawara unggul, dalang turunan Bangkok unggul. Kantenan ku pun adi mah Kimunggul pawenang, Bapak Dalang Wawan. Saantero jag naon dalang Jawa Barat mah Bapak Dalang Wawan mah keur mah pangorana kecamah-camah pangpayuna deui ngawayangna oge si Raja Panggung alah nyangakeun sabrang salayang lebet ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu nya. Keun bae da jelema mah goreng diomongkeun, alus diomongkeun. Saminggu cager we kaituna teh poho deui. Selamat malam ka sadayana nepangkeun ngaran disim abdi nepangkeun David Buyol teh tukang ojek. Alah. Rada sawer ngomong ngawayang di gedung mah. Dipuguh di dengean. Alah hina acara helar wayang ieu teh. Helar wayang syukur ngiring ngarojong kecep adi. Alah. Kecep adi truna mudah-mudahan ditang tayungannya. Cing aya dina rahmat pitulung Gusti anu kagungan lin. Dulur batur saregu baraya balad sa asrama pamili batur sakompi buru-buru kumpul ka dieu. Oi. Sia ameuhanana deuleu. Sian kabeh bagi-bagi nu ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan. Sakur anu kemar salasih bule hiji, hideung hiji. Ulah diantepkeun paehan ku salarea. Deuk awewe deuk lalaki asal kemar paehan ku salarea. Dulur ka diri euy. Ini panas ke lampu euy.
disorot di luhur jahanam cing pareuma nu luhur Poek, bro. anjir eta biwir juga tamusuh gitu alah kawan lama Kang damang Kang salam alah damang Kang cager euy ya lawas kemana wae si wayah kieu kerek ngurumuy pantas bayaran malam Ahad Kang saya jalan-jalan sama pacar saya teu boga duit sia mah jalan-jalan sama pacar saya kana naon kana kendaraan nah Kang pas natanyakan kendaraan saya ngadat kagak jalan-jalan alah pacar saya marah-marah abrag-abragan kepada saya marah-marah bangsat jahanam katanya yang salahkan saya katanya eta si teh ngomong eta bahasa TA we terus cing ari ngaran sia saha ngaran maneh saha Mamat saha Mamat Nayaga Mamat naon papanyangna Abraham kita ngomong teu kagok euyuhan bahasa we terus cing selain bisa nyebut I kagak dapat nyebut U kagak dapat nyebut O kagak dapat asana paksa dan lancar Kang kata-katana sadayana tas bakat saya Kang si jurig bisaan bener cing sakali nyebut I wes jangan maksa jangan maksa bahaya sakali pamajikan aing teh keur nyiram si ngacai teh sok laksanakeun I itu sakali maksa saja sakali iya si jurig balik ka asal nyebut bener teh bisaeun cing ku aing dites dites ku aing ya cing bahasa ana lamun maneh nyebut buuk naon bisa henteu gampang saja gampang saja naon buuk bahasa ana akar kepala tapi deuleu euy bisaan hanapeun buuk pantarang bener lamun nyebut irung lawang napas lawang napas ceuli gampang saja naon ceuli bahasa ana alat nangkap kata-kata alat nangkap kata-kata bener bisaan kuntu alat nyacak makanan naon alat nyacak makanan bener biwir paham bener sia jing saade cing gede kadieu apa kadieu ada apa kadieu cing lamun nyebut awewe anu anyar diserahkeun ke beuki aing naon kitu gerada Sabukti wae kan anyar diserahkeun sia sok naon bahasa ana awewe anu anyar diserahkeun ke salakina
Bisa tuh. Dapat saja. Naon? Randa hangat. Atawa randa dadakan. Bener. Ya, kadieu gerak, kadieu gerak, kadieu. Kadieu dieu. Lamun awewe diserahkeun terus eueuh nu ngawin deui nepi ka nini teh naon nu kitu disebutna nepi ka peot eueuh nu ngawin deui bisa je gampang saja naon randa kawakan tas karatan tas karatan lama karahaan bisa nih buku udah besi sedekaratan beleguk cing lamun nyebut lengan panangan ya nu hese mah ieu bahasana lamun nyebut peuteui naon sia Yok siap peuteui naon teu kapagih ku aing dibogok eta hulu teh sia wae. Sok naon sia peuteui bahasana bisa teu dapat saja. Dapat saja. Cing naon peuteui bahasana lalampahang yang banyak matana ngakan sapapan jangar kana kapala jang. Naon dalam banyak paham bisa aneh sepeda kendaraan tanpa bahan bakar bisa aneh si juri ge lamun nyebut suku alat jalan-jalan bujur pantat bener cih apan dina bujur teh aya liangan ya dah liang dina bujur naon bahasana eta mah hese jurig sia bisa teu gampang saja naon liang bujur sok bahasana gampang saja naon liang pepadut jurig sia pajarkeun liang pepadut cenah eta bisa belegug sia aing katipu Alah sugan teh bener bahasa AKB. Ya keselapan gaji. Sing horeng ngabobodo we ka aing urang. Katipu babaturan. Bagi sabalah di bandar diramakan. Sadayana. Pamugi. Rupa-rupa boga dulur deh. Ari eta teh irung kohkol sia teh. Ulah juga hina. Sorana gitu kabedol meureun ku irung ngeduk cungkul gitu. Cing tangah teu bisa. Ari eta irung kunaon sia teh bika logor kitu. Kita teh irung kohkol, banyak kohkol, aya liangan dua. Ari teh
aduh kamalaran. Gedean tungtungna. Urang neangan budak kemar salasi bule hiji, hidung hiji. Oh gitu. Saha ngaranna? Hah? Saha ngaranna? Ngaranna teh teuing saha cenah mah rayana kitu. Nu penting mah kulitna hideung hiji, bodas hiji urang tewak ku salarea. Oh gitu. Ka mana urang neangan? Geus diuk-diuk sawatir ah. Meni kitu ditanya ku dulur teh lain nemalan kalakani tadiu. Diuk anjing si teh ah. Ari uing milu entong. Ari uing milu entong. Salarea ngabring Syukur ari uing ka bawah mah. Syanu tungar-tungar kana tongong. Meni ngabeleduk. Meni ruas. Kalah. Arawa gerera. Aya pangesto. Allah hapunten saneh kirang sopannya. Naon? Abdi unggal ngomong nyiduh hae. Huntu beak. Digalaya ku muning aing. Wah, arawa gerera. Aya pangesto. Syukur ah. Urang mah tampolo. Hah? Urang mah tampolo. Kita di mana teh, Dek? Ieu teh di Gedung Mayang Suna. Syukur ah. Darawa gerera. Aya pangesto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amatkeun heula. Oh ya kawan ini. Buka taroskeun mah tuh. Saha? Eta ka pimpinan. Oh, pimpinan. Pimpinan rombongan, pimpinan buta. Ya ke Jawa Wagabah Kang. Ya ke Jawa Wagabah Kang. Mun aing mah ngagubug tampolongnya. Bika baseuh kitu eta baju. Baseuh kitu aku bae anu ahli. Lu kawan ini. Urang newak jelema kemar salasi. Ya Pak. Sabar buruhna. Naon sia teh make jeung nanyakeun buruhan. Kabeh pokok atuh. Gede na leutik. Jigana mah rada leutik di dieu mah. Rada leutik ka cina cenah ya. Irung juga kanyut anjing. Jauh kena alus teh. Uyup aya pe komo ayeuna geus teu aya pun bapa eueuh tanyakeun, eueuh pentaeun, eueuh puntanganeun. Alhamdulillah atuh pidoana ka sadayana euy. Mang dewek Abah Asep Sunanar Sunaria euy. Ayeuna teh parantos teu damangan. Tos ririwit mudah-mudahan doa ti sadayana cing engal damang deui nya. Keung dewek teh euy aduh. Kantun hiji deui sesepuh urang ti Giri Harja teh Bapak Abah Asep Sunanarnya, mudah-mudahan cing sehat salawasna. Alhamdulillah euy regreg euy ah. Ya. Dulur-dulur penggemar dewek aya sararumping.
Alhamdulillah cekak kantun aturan wilujeng tepang ka para inohong para sepuh Kang Haji tu ti Radiolita euy penggemar pun Bapak almarhum kapungkur Bapak Haji Iskandar anu gentem suarana geuning nya. Tadi pidato saya bisa aduh nuhun Kang Iskandar tina pangrojongna mudah-mudahan saya panjang yuswa ageng barokahnya didoakeun ku Mang Cepot. Jang Teh Yuhana aya ti Geger Kalong sareng rajina Teh Mira alhamdulillah Teh Mega aya sumping ti Geger Kalong alhamdulillah teraka kantun Kang Dedi Kombo aya alhamdulillah sumping. Ya, kagu dulur-dulur dewek, ka adi-adi dewek, penggemar dewek di euy. Geus loba penggemar dewek deh. Ka para balad-balad bala putra Giri Harja 2 di euy, alhamdulillah. Anu diluluguan ku Kang Ada Sutisna hidup. Bala putra Giri Harja 2. Aduh. Grup pamiarta aya sumping alhamdulillah didoakeun ku dewek cing panjang yuswa geung barokahnya cing gede milik cing baleunghar penggemar dewek tembongkeun persatuan jeung kesatuannya keun bae da bebas urusan pangaresep mah nya ngan ulah teh pakia-kia we nya ya ka Bapak Mul aya sumping ti Hegar Jaya Bapak Mul Hegar Jaya ti Rancakasiat Rancamanyar Banyaran Bos Dores aya sumping lawas setepang euy Bos Yayat aya sumping Kang Ade Beurit aya alah reug-reug sibane nyara lawer ka deweknya euy Ibu saha Mas Yuning aya Juru Kawih alhamdulillah saha Berlin kendangna Giri Harja 3 alhamdulillah si tangan 1000 teh ya hebat nuhun Bapak Dalang Ikin Lili Adi Sunarya aya sumping Cep Nandi Dukun Agus Super aya sumping alhamdulillah ataupun Adi Dalang Batara dalang wayang kulit aya putrana Bah Asep ngan mehna mah mahiwal kalakah ngawayang kulit geura euy alhamdulillah cing mararajeng sadayana dulur-dulurnya cing para rayu lah ataupun alo dalang rewog sigede huap dalang Adi Kontea Putu Giri Harja 2 alhamdulillah sumping Cep Yoga Suara Putra Giri Harja 3 nuhun hapunten bilih anu kalangkungnya Bapak Haji Rahmat aya sumping ti Cibuntu alhamdulillah mudah-mudahan panjang yuswa ageng barokahnya Bapak Haji Sunarya ti Bypass aya sumping reug-reug alhamdulillah nuhun Bapak Haji Onden Bos Tahu ti Situ Gunting aya sumping Situ Gunting Cibuntu keneh alhamdulillah Bapak Dalang pun Adi tu Bapak Dalang Apep Hudayana aya sumping alhamdulillah juara padalangan 2012 euy sakedeung deui deuleu bakal diayakeun deui berjakrama padalangan bakal diayakeun di Karawang ngawilujengkeun da dewek mah juara Birjakrama anu 2010 nya mangga ngawilujengkeun anu teu acan kengeng gelar juara sareng bokor emas sami pada ngantos giliran wilujeng ka sadayana sumuhun ayeuna ti Bapak Dalang Apep dicepengna waktu sayeuna nya alhamdulillah pun Adi pun Alo Cecep aya ti Menger alhamdulillahirabbil alamin nuhun alhamdulillah dina araga helar wayang dasawarsa
wayang Indonesia mudah-mudahan langkung majengnya. Amin. Reug-reug dewek dina peuting ieu euy ah. Jang. Hiburan euy ah. Peuting teuing euy dibere waktu 3 jam ieu teh. Heeh sok ganggarateun dewek biasa ngeusan 4:30 euy ngeusan teh. Minta lakon panjang deui Kang Sadewa Aben Jago. Bapak panitia teh beri jeung poho deui dewek teh gapaksa we diraraba gitu. Sanes bade nemongkeun ka parigelan ampun paralunnya. Mudah-mudahan selamat sadayana, selamat anu nongton, selamat anu ditongton deuleu euy. Keur ngariuhan dunungan teh euy. Deuk lalajo Saemara. Silaing apa teh Kemar Salasih? Bule hiji, hideung hiji. Apa silaing? Pan sidawala jeung bapa eta teh. Kamari mah grewok teh euy. Ku mata-mata ti Mandura, bapa jeung sidawala, aduh. Ditewak deuleu. Untung diselametkeun. Diselametkeun ku Pak Alit Polda eta teh. Alhamdulillah. Jang. Aya nu munut lagu daya. Teu meunang di dieu mah. Heueuh. Mun sagala teu meunang. Ih. Nu nyawer mah meunang sia teh. Ujung teu meunang. Teu meunang ieu teh ku si laing meureunan. Peda sok geulak timuru sia mah. Rokok teu meunang deui. Panuju ah. Cai eueuh deui. Meuli we olangan kayaknya. Alah coba cilahilallah. Alah jang. Sidawala ka dieu itu sigareng aya. Urang jipongan euy cing minta lagu dewek. Kumaha si laing we lah laguna mah. Di Kemang Bolet. Bunga hui teh ning. Dipayun anu balalakeun weni sagu tambang dawa diteguk wonge baye doyan gemuyu yen wangsul pulang nanging kembang poe kuweni sagu tabang dawa ditekuk wonge baye doyan yen wangasul kula tempi mari liang ibu liang ke takut ora demen ora dia melengkapi langan kasih nyarati dewa dunia yang dalam
sok ngajak gemuyu nek umat anak istine nek umat anak istine wetan kali ulah kali arepnya Kawas jelema senang si sapi. Engklak-engklakan teu pararuguh. Naha eureun jang? Aya nu nyarek Kang. Aya nu nyarek Saha nu nyarekna? eta dipengkereun Akang. Tergenah-genah. Tah eta nyarekna teh tapi mah teu wani ngabantah. Si laing gareng anu surak cerek ka tukang kenang teh. Dak naon maneh? Gusti. Baku sageus ngaganggu kana kasenangan batur teh. Dasar jelema idiot sapi. Tidak pakai otak sih. Engklak-engklakan di leuweung anu jauh kitu ka dieu ngagamarkeun jiga. Heueuh jiga jelema ebel wae sia. Teu pantes model urang-urang jelema fakir miskin, jelema belangsak egel-egelan sapi. Jika nu senang wae leuheung lamun loba duit mah teh. Sagala aya. Ulah kitu gareng. Anu miskin, anu beunghar tetep butuh ku hiburan. Leuheung lamun mayar mah ka tukang kenang sapi. Teu pugu-pugu sia engklak-engklakan. Sagala rupa oge kudu gablek duit. Sabab anu pang penting-pentingna di alam dunya ieu lintang ti duit sapi. Hirup tanpa duit bakal leuleus sapi sia. Bakal kalaparan hirup deuleu sia. Heuh. Da ieu jelema anu katumpakan ku urusan dunya teh. Gumantung kana kanal ipisna duit dina saku. Loba duit jag-jag teu boga duit gering sia mah. Naon si teh parasia ieu teh? Cicing sapi. Dagor ku aing. Coba kos lain ka lanceuk supaya sapi sia teh. Dak naon maneh? Teu apal aing ayeuna geus boga gelar. Gelar naon? Harengpang. Pang naon? Pang naon? Heuh, Pang naon? pang goreng patutna sapi. Engklak-engklakan eueuh deui nu pang penting-pentingna di alam dunya ieu iwati duit deuleu sia. Aya pantesna sia lamun loba duit engklak-engklakan aya nu ngajen deuleu. Sok. Kadang-kadang aki-aki oge senajan geus kolot tapi kan sakuna ditutur-tutur ku perawan oge deuleu sia. Jadi nu penting di alam dunya ieu duit. Nomor 2 duit. Nomor 1 sapi. Cek mana anu pang penting-pentingnya nomor 1 naon? Ilmu. Nah, Moal menang duit lamun teu boga ilmu ngarah duitna. moal benang ilmu lamun eueuh duit sapi. Panena sakola kudu dibeuli ku duit. Heuh. Kuliah SD SMP kudu make duit. Jadi nu penting di alam dunya ieu duit, Ilmu. Dek neangan ilmu kumaha sia? Dek neangan duit kumaha maneh lamun teu boga ilmu ngalah duitna. Dek nela ilmu kumaha maneh lamun teu boga duitna sapi. Sok sia gelut-gelut jeung aing manjing sia teh. Pina-pina teuing sok jeung aing sok. Tong wakatunggal teu ngeul diukur sia. Sok. Keukeuh aing na pamadegan duit anu penting Ilmu. Sagala rupa tanpa ilmu model teknologi make ilmu. make duit sapi dek meuli bahanna ti mana sesok. Nyieun kapal kudu make duit meuli bahanna. Nyieun komputer kudu make duit. Ngan kudu make ilmu.
lamun teu make ilmu ka nyieun-nyieun boboho make ilmu matak tutah titah kudu ka ahlina kudu ka nu nyepeng ilmuna lamun lain ka ahlina tunggu kehancuran lamun ditagih kudu make duit hei baku geus pasea jeung dulur teh coba pikir geus didedetkeun jeung dulur teh sia duit nu penting mah duitnya naon duit anu penting di alam dunia ieu duit teu penting duit mah sapi sia sarwana ku aing didagor sia di teu penting duitna berarti ilmu anu penting ilmu teu penting naha si lain butuh ku ilmu nyapukuh atuh si lain butuh ku duit nya heueuh atuh sapi tah dewek mah teu butuh ku ilmu teu butuh ku duit teu penting ilmu teu penting duit aya cekaan naon anu penting anu penting mah liang teu pugu-pugu jol liang sia mah liang kumaha kalau dipertanggungjawabkeun nu penting liang urang moal meunang ilmu lamun teu apal kana liangna ilmu duit moal meunang duit lamun teu nyaho teu apal kana liangna duit jadi nu penting di alam dunia ieu iwati liang sagala rupa nyeuweul dina liang barokah liang rahmat liang pitulung liang ridho liang ilmu liang duit liang irung sok irung lamun eueuh liangan di ka mana jalan napasnya apan boga duit mah init ka dokter terus dipolongoan irungna nyeri sia aya ilmuna nyampak jadi nu penting di alam dunia ieu liangna heula sabab pamungsrungan pangbalikan urang sadaya teh iwati ka liang kubur lamun urang teu nyaho ilmu kahirupan liangna ilmu kahirupan moal panggih moal salamet di liang kuburna dek sanu nyieun liang kuburan lamun teu diburuhan ku duit mah nu penting duit di alam dunia mah ilmu macul make ilmu sarjana doktor make ilmu ngan lamun teu make duit bakal sumogol moal nepi sakolana kudu panggih heula jeung liangna liang rahmat liang pitulung jadi nu pang penting-pentingna liangna heula teangan mah ku sia teh baku cu ari geus gujrut jeung dulur teh nah sia teh pak marebutkeun naon sia teh mangga galih ku bapak di alam dunia ieu nu pang penting-pentingna ilmunya pak tuh ilmu penting ari duit pak duit sarua penting nah sia teh ali liang ai cek bapak liang penting teu liang naon liang abdi anak bapak si dawala anak bapak si gareng sarua anak dewek apaan eta teh hasil tina ngaliang bapak nah sia pan melaan dug hulu pet nyawa hulu dijieun sirah dijieun suku melaan liang ban liang sungut keur dahar nu penting mah ilmunya pak ilmu penting duit pak duit penting lir saupama gamelan ceuk tukang goong genah keneh goong cek tukang saron genah keneh saron
Cek tukang gamang alus keneh gamang, cek tukang kenang alus keneh kenang. Tapi lamun siga upama dibarengkeun kabeh, dikompakkeun, dibarengkeun, disadahkeunna bakal nimulkeun sora anu kacida geunahna nyatana ku jalan sabilulungan. Hei liang. Liang penting teu. Kumaha sia we eta. Nya bapak mah sok kitu. Pan urang teh datang tina liang bakal balik kana liang. Manusia moal salamet hidupna lamun teu apal kana liangna ilmu. Manusia moal beungar lamun teu apal kana liangna duit. Jadi nu penting di alam dunia ieu teh liang, duit, sapi, ilmu. Geus, kabeh oge penting deuleu. Ilmu, duit, liang kabeh oge penting, aya sambunganana. Pek pake ku salarea teangan duit, teangan liangna, jeung teangan pake eta ilmu. Nah sia teh mana karep dulu pasya kitu patut ya. Pan urang teh melahan liang saya lupa oge. Lamun hirup tanpa liang deuleu stres hirup teh deuleu. Komo geus balik noron mah geuning nya. Heung teu manggih liang weuh ngabobog-bobog. Duit aing mah. Eueuh duit ya liang ge deuleu hese. Liang gratis ayeuna mah sapi. Nah tas eta. Ya. Kedeung deui sakilo deui euy ah. Ka Mandura teh deuleu. Kayu agung babarwi teh samia rempel pagodonge. Iya rempel kodonge. Samia pang-pange sekar mekar inggalihe. Kang inggalihe ya pandelis si pandan aro ingkang si pandan bawa kebat halu mampah para Pandawa sadaya